Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, maratere waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annal Isra wal Mi'raja ta'limu li ummati. Al hadis. Puji hormat, puji simkuring, mengatur waktu, pemindah acara, mugia aya dina rahmat kalih pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Oge nu dihormat, puji simkuring panitia penyelenggara ieu acara, hadiman wa takriman, ngagungkeun miwah ngamuliakeun kana sasi Isra kalih Mi'rajna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu diayakeun di DKM naon namanya Al-Muhtadin. Tantosna ieu acara teh didukung ku sesepuhna, didorong ku tokohna, dibantu ku ibu-ibu nah malih pemuda sareng pemudi sami antusias ngiring icikibung sepak terjang gotong royong cangcut leneh bisa dayahna demi ngagebiarkeun di acara. Alhamdulillah wong ieu merantos biasa terlaksana. Mudah-mudahan amal bakti sadayana tiwit harta harti tenaga kurung emutan nu dikorbankeun kanggo lancarna ieu acara sing kapetik hasilna, sing kaalam buahna, sing kasampeur ganjaranana, nu kontan sing buru-buru kapanggih di dunia, nu dianyuk sing kasampur jaga di poe kiamat. Oke, nu dipihormat para sesepuh, para tokoh, para kiai, para ajengan nu teu tiasa diwincik diwiji-wiji, ditataan hiji-hiji laku disimkuring. Oge anu-anu disimkuring kasadayana para sesepuh, boh pilih disimkuring sumpingna kaya patempatan dugi kanaekna kaya panggung calik dipayungan hadirin sadayana boh pilih disimkuring kirang tata titi duduga peryoga cologok sinaran sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana boh pilih aya cara nu kacanak di desa kajingjing ti pakemitan kabantun ti pilemuran nu teu sapagodo sinaran mamanahan sadayana ulah kirang-kirang sihapuntenna kumaha bade ngahapunten nuhun. Alhamdulillah hari parantos di hampura mah bisi salah dari sungkuring teman manusia bisi salah ulah utruk jagus minta pura bieu tur tagis di hampura
Mudah-mudahan para kiai sing panjang umur loba rezeki manfaat ilmu katurut ku masyarakatna barokah keluargana husnul khotimah di akhirna amin. Oke, nu dipihormat puji simkuring di jajaran aparatur pemerintahan desa nu aya di desa Sawagedang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Kacanak, Wewengkon Madukara, negara Indonesia. Mudah-mudahan sadayana pemerintah nu aya di wilayah sing dijadikeun aparatur pemerintah nu amanah, kenging ridho Allah di dunia ila yaumil qiyamah amin. Oke rekan-rekan tim band kepret Marawis, mudah-mudahan sami kudu simkuring dipihormat, mugia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna muhminin dina ieu wengi aya nu teu daramang ku barokah ieu pangaosan sing dicelalagirkeun. Nu tararani sing ngararukti nu daragang sing loba untung, anu can payu sing buru-buru laku, aturanna ulah ngamur wae. Nya kitu duda, ulah lilat deui lelengohan sabab geus susun corona tereh dia mah. Alhamdulillah disimkuring reus bingah amar watasuka bingah ka giri-giri. Bingah nu taya babandinganana lamun seug kabungah disimkuring dibandingkeun jeung pasir nu sing jalegir jeung gunung nu sing rarantul gede keneh kabungah disimkuring. Margi dina ieu wengi tiasa silaturahmi jeung urang dieu. Sabab buruhanana tina silaturahmi teh panjang umur loba rezeki. Barokahna silaturahmi dina wengi ieu mudah-mudahan sadayana sing panjang umur loba rezeki amin. Hamdan wa syukron lillahi ala dawam. Sumbangga urang titenan puji rang syukur urang panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Layan sholawat miwah salam mugia sapapaosna dikucurkeun dikacarakeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi akhir zaman. Hiji nabi nu nyontoan, hiji nabi nu nyanak ajaran, hiji nabi nu ngarobah alam tina alam kejahiliahan kana alam kapinteran. Anu mana ya nabi teh ngagaduhan hiji julukan rasul anu kaceluk kakadang ewu, kaloka kajana pria kajampari ka angin-angin. Bener sadadayo honara saja jagat luastana habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siti nuling pasewatan busana maneka warna, serbaga puspita pujian dan yang bataraking sarwar umat ringging manik narawata, ringging manik narawata. Mendra sastra winular kian ewuh pakulingan rana, nutur kang tinutur gentra kang cinarita, enggal wae ngawisakeun kawontenan hiji pakampungan ieu pakampungan teh nyaeta temahna dilingkung ku gunung, kaler gunung, kulon gunung, kidul gunung, oge wetan gunung. Turta ieu pasir teh nyaeta ayana di lekok. Jauh. Kita kunaon ya. Pasir panjang kacana kawengkon Madukara negara Amar Tapura nu disebut negara Indonesia. Negara subur makmur, gemah ripah repeh rapi log jinawi itu kayanana.
mun urang eling wiwitan pasti mau kamalinaan waku sok make aturan segala jeung ugeran alah Bapa DKM nyagakeun garapanana kasenian kabudayaan jasana sanes lumayan Pak Haji Sidi mugi bahan katam pipak ting 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 jret alhamdulillah nambah ngaji geus ngahaluan kakawen dah bingah marwat tasuta bingah kagiri-giri disingguli dijemedudan ku saware mustami nah sebab ngelakan masker maruk ajroil lagi pet benang di halangan masker nah ulah foto foto ya adanya ulah foto dari upload disimkuring dina ieu wengi biasa silaturahmi jeung urang dia dina raraga ngagungkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam margi dina ieu sasi pisan Kangjeng Nabi Muhammad teh diisrokeun ka Leuweung Mirajkeun ka kubur ayeuna mah urang tinggal ngabungkeun tinggal ngamumule turut tinggal ngurus karena tugas hasil Isra Mi'raj Kangjeng Nabi naon ari hasil tugas Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teh nyaeta salat anu 5 waktu malihanan eta salat 5 waktu teh kapungkurna mah tugas di Allah teh 50 waktu Kangjeng Nabi di sana Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hari Masjidil Haram teh nu ayana teh di kota Mekah hafal urang dia Mekah nah kudu hafal nya eta kota Mekah teh teu Cimenteng tah kaler lah ka kaler ka ditu di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut Isra dan Mapah umawi lamun bapak di bumi angkat ke masjid itu data Isra bade ke mana Pak bade Isra ke masjid ke bapak yang cai ditanya gua majikan ke mana Bah rek Isra yang cai coba bisa teh Mapah Mi'raj naik di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa numawi wih ti dieu bapak lamun rek naik ka indung budak mah rek miring Mi'raj aing naik nu penting mah kadar-kadar naik Mi'raj eta teh aya jelema maganong naon paranti glodong maganong glodong tuh si aman rek Mi'raj ana tanggal kaum naik ka Sidratul Muntaha tepang sinareng nu maha kawasa reus jeung bingah jeung bagianya eta Kangjeng Nabi Rasul urang anu mulia patepang sinareng zat Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha di rop-rop aras saluhureun langit nu katujuh bingahna luar biasa tong boro-boro penak sinareng nu maha suci nu ngagaduhan langit jeung bumi sawarga jeung neraka alam marca pada jeung pangeusina manusia jeung hirupna rezeki jeung nikmatna ieu mah rek papangih we rek papangih jeung camat bungahna luar biasa beres mun datang ka keresakan ajengan Samsul Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Gimana Bapak? Abdi teh di Jakarta di Istana Merdeka. Waya naon ka dieu? Dumawi abdi diutus ku Presiden Jokowi ka kersana Bapak kedah dipanggil ku Pak Presiden Jokowi, margi Pak Presiden Jokowi hoyong tepang siga kumaha bungaha teh. Wah, jol. Yes, ya. Moal salah ya. Bantuan bakal cair. Jol gede eta teh. Ya kakarek dipanggil ku Presiden Jokowi geus bunga siga kumaha dipanggil ku Nu Maha Suci hoyong tepang Nu Maha Suci. Wah, ting rek mararani heula mah mani pasti kakarek dipanggil ku lurah kan jelema teh mani heula dadak harita gebrus da Kangjeng Nabi ge kapungkur dipanggil ku Nu Maha Suci teh ibah heula utusanana teh utusan Nu Maha Suci teh nyata malaikat Jibril kalih malaikat Mikail. Lamun diriwayatkeun mah ieu sapratanipun ieu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih. Tadi tukang. Halo, bener begitu. Ya Kangjeng Nabi nuju aya di Hijri Ismail teh. Kalayan ieu Hijri Ismail teh nyata disagigireun Ka'bah. Oge ya Kangjeng Nabi dijaga ku dua sinatria nu teu aya sanes nyaeta Sayyidina Hamzah sinaran Sayyidina Ja'far. Nyata tingkah Kangjeng Nabi waktu harita ulam ebog mutajian bahasa dina kitab. Ari mutajian teh nyata mastaka kakaler pamenteu ka kiblat. Jadi Kangjeng Nabi nyontohan bahwa umatna lamun sare hayang boga ganjaran sarena jadi ibadah turutan kulem Kangjeng Nabi mastaka kakaler pamenteu ka kiblat. Masuk kana gitu urang. Kemana we geus tumuh mana kolomeran ge jadi. Nikmatna jadi umat Kangjeng Nabi teh luar biasa. Naon sababna boro-boro ungkadna dina ibadah sakalipun sarena umat Kangjeng Nabi mah diganyar asal kulemna nurutan kulem Kangjeng Nabi mastaka kakaler pamenteu ka kiblat. Dumawi Kiai da abdi mah lamun geus dibrat teh wah nepi ka Kalimantan gedaekeun. Teu naon. Hari geus dibrak mah lain urusan ngan di mangga mimitian sare usahakeun nyunah. Lamun urang kan ngaku sadaya ahli sunnah wal jamaah sunah tong boro-boro dina ibadah ungkadna sakalipun dina kulemna oge turutan kulem Kangjeng Nabi ngalah sare urang jadi ganjaran. Bu asal kitu si ibu sare nah awewe mah kadang-kadang dari radio TV remote murah mainanna kerelak malah geus dibrat teh geuning awewe mah nya awak deket awang ka dapur hari samping juga kursi pisah. Disunata Kangjeng Nabi oke waktu sarita nuju aya di Hijir Ismail ayo sapratane pun aya dua cahaya di luhur langit nyoroyot kaya Hijir Ismail teh masih tukang sohon bukan nyoroyot tapi tukang sohon. Wah, itu bener bukan malaikat mah padahal. Hei, dulur-dulur salamur baraya sadesa. Nu aya di lamar capada ya kaula datang. Kaula Jibril kalih Mikail sumping ke alam dunia tulur. Hei, para malaikat nu aya di alam dunia gerak pagi kedatangan kaula. Hei.
Tuhan itu biwarai ge tah mah. Hayu batur urang papag, hayu dulur urang papag. He 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 he. Ieu malaikat Jibril uluk salam ka Kangjeng Nabi nu aya di Hijri Ismail teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Panduaan. Ya Kangjeng Nabi ngawalarkan uluk salam na malaikat Jibril teh. Waalaikumsalam. Saha di luar, saha di jero. Ya saya mah gitu. Lamun ieu mah uluk salam nya kudu di jero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar, saha di jero. Kali-kali mau orang salah gedang ini mati gitu. Uluk salam ya Kangjeng Nabi malaikat Jibril diwalar ku Kangjeng Nabi Muhammad. Kalayan ya Kangjeng Nabi Muhammad bugah tina ulemna teh. Datan nirat ngademan ewuh pagulingan rada. Lajeng ya Kangjeng Nabi Muhammad bugah tina ulemna kitu kayanana. Ubai lumunur mimiti nirayangna barang ditinggal ku Kangjeng Nabi anu sumping teh dua malaikat nyaeta sobatna ku anjeun nu disebut malaikat Jibril kalih malaikat Mikail. Bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah nu taya babandinganana ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninggalan sumping dua malaikat sobatna ku anjeun malaikat Jibril kalih malaikat Mikail. Aduh syukur bahagia kumbayangan saur Kangjeng Nabi. Dada teuing malaikat Jibril. Sobat kaula nu payus dipupunyung dipupuja dihormati dama-dama sumping dina ieu danget. Wilujeng tepang wilujeng sumping nyangakeun silaturahmi. Ieu malaikat Jibril anjeunna ngarangkul sami ka Kangjeng Nabi Muhammad nyacapkeun ka sono antawi sobat sinareng sobat itu kahayana kalayan nyerahkeun semua pangabaktos kaunjuk panjenengan kaula nun Kangjeng Rasul jalmi hamba Allah anu mulia ditarima ku kaula Jibril aya naon Jibril kieu ya teh. Kaula datang ka dieu teh diutus ku Allah Subhanahu wa taala anjeun dina ieu danget bari dicanak Isra Mi'raj ditepangkeun silang nu maha kawasa bungah ka Kangjeng Nabi. Aduh nu leres jadi abdi teh bari dicanak ditepangkeun silang nu maha suci leres pisan. Alah Jibril tong make diisuk getokeun deui ayeuna keneh kaula mawa ke heula Muhammad sabab anjeun bade tepang sinareng nu maha suci atuh anjeun ge kudu suci heula. Wah bangga jangakeun. Barang satosna kitu ya Kangjeng Nabi dicanak ku malaikat Jibril ka sumur Jam-Jam diibakan. Disucikeun sabab bade penak sinareng nu maha suci diibakan di cai Jam-Jam. Tuluy deui dibelah dadana diberesihan manahna. Manah Kangjeng Nabi diberesihan ku malaikat Jibril ngawurukan ka umatna yen umatna kudu bada resih hate kudu daek ngaberesihan hate beresihan hate naon sababna beres hate kudu minang diberesihan sababna hate kudu minang diberesihan teh hirup urang sadayana nu jadi panungtun hirup panungtun lengkap damar oborna kahirupan teh hate teh obor hirup lamun hate pareum hirup bakal kadungsang-dungsang bener matak saura agim geuning saura agim jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati lentera hidup ini leres
lantera hirup teh hate lamun ibu hate parem bapak hate parem lengkap bakal gejed kita tarajong tak sok aya jelema teh geuning lah aing mah kumangke we sok aya jelema kitu we bae teh kumaha kumangke we aing mah kapok teuing parem tah hate nu mawe ibadah ge bisa ditarima na ibadah bu lamun hate urang bersih doa bisa na diijabah ku Allah Subhanahu wa taala lamun keur ngadua hatena bersih nu mawe kudu sering ieu hate teh dibersihan da Kangjeng Nabi ge cacak rasul bari nabi ongkoh nu wajib ka surgana tapi teu we geuninganan dibersihan manahna padahal hakikatna mah ngawurukan ka umatna yen umatna kudu bersihan hate jeung dulur kudu bersih hate jeung baraya kudu bersih hate jeung tatangga kudu bersih hate atuh jeung babaturan jeung kolot jeung indung jeung bapa jeung salaki jeung pamajikan jeung mitoha kudu bersih ari ningali hate tingali buruan hate naon ari buruan hate teh buruan kolbu teh nya eta beungeut tapameun teh buruan kalbu lamun ningali pangeusih imah tingali buruanana lamun buruanana resik di imahna ge di jerona pasti resik tapi lamun buruanana rujit pasti di imahna bakal bubruk bener malahanan ieu teh imah teh aya penghunian teu kapan ditingali buruanana mun buruanana bersih resik berarti aya nyincingan da imah tapi sabalik lamun ieu imah teh buruanana teh jemurung bala berarti ieu teh imah urang nyincingan disebut lagi imah kosong artinya lamun hayang ningali hate mah tingali we pamunteutna sabab pamunteut teh buruan kalbu buruan hate lamun beungeutna marah mai berarti hatena ge marah mai beurang pecakan jelema nu keur adat-adatan jelema keur buka ka kusing hatena teh keur wah pinuh we buka bingung kasusah ka kusing beungeutna bakal kumaha gunung cemerut tadinya urang ditanya teh geuninganan kerja benaon kerja we matak lamun ukur cemerut geuningan ukur gunung tong ditanya teh naon sababna moal nyambung sabab hatena keur aya panyakit di dieu gunung bu pecakan we ibu lamun keur tegenah hate mun ibu keur tegenah hate pan salat ge poho tahiyat awal nepi ka salat zuhur 6 rakaat nah kumaha lakon nya Pak bapak lamun keur tegenah ka hate keur pinuh dina hate teh wah kapusing kakesel kakeuheul di dieu teh karudat kasusah pan ka masjid ge hoream di jurung-jurung ku pamajikan Pak ka masjid lah sia teh hayang kita ka masjid isukan gaya maghrib deui nya tapi lamun hate keur geunah keur tengteng keur ayem teu kudu dititah ku salaki jol ini ku sorangahan bener lamun hate keur rudet eta lengkah ka mana ya kadae nya hari jelema lamun jelema geuning tos pasean jeung pamajikanana kan sok aya geuning si gemol eta mah lalaki teu kaot pasean nya gemol we hari kalimangsa pasea ulun salah pamajikanna teh kesel ngan maneh aya humal gemol teh mah ayeun baru teh paseanyaan pamajikanana cek pamajikanana bagian ayeuna gemol cek salakina jeung itu salah bubuk itu sia pasea meureun baskom jeung bawa ka itu beas segala lomari jeung kasur jeung simut itu bubuk ngarek cek pamajikanana
ajo gitu bawa gulu-gulu hari mana rek mana cek pamajikan anak rek ngandur ke aing kantor ko nih atuh kali itu kami tohana aing geus nepi teh kami toha di dia mah rek mana rek ngenong por na kumaha lakona cek ge atuh tetuluh sebenarnya